manusia-manusia anu akur amal bagus jeung amal goreng nah ieu wa man istawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu kana min ashabil a'raf jelema anu akur amal bagus jeung amal goreng nah ditendeunlah nyana di sulul a'raf benteng a'raf masyaallah geus fa iza nazaru ila ahlil jannah di mana-mana nyana neuleuh ka ahli surga seuring wa iza nazaru ila ahlin nar di mana neuleuh nyana ka ahli neraka kucem kitulah jelema nu akur amalna diteundeun di a'raf daripada ka neraka masalah lah di a'raf ge ka surga henteu ka neraka henteu masalah daripada di sate di neraka ieu mah pancen puguh di a'raf ge Gus ya kasalahan nong torogan pan kreditan diharamkan terus baik bunga bank sanajan geus jelas-jelas terus baik ieu mah nu akur kagorengan jeung kabagusan mah jelema anu bangsa salat teu pati khusyuk nu kaditu ngeureudit henteu paling neruskeun babaturan doang atuh sarua wae tah bagus kitu tah ya Allah ya Rabbi inggis jasa ya urang boro-boro urang ka surga di a'raf ge wallahu a'lam ji ulah main-main ieu jelema anu hayang ka surga mah tetep bae membatasi diri hiji meureunana lalajo TV nonton TV rada dikurangan gitu kene HP gitu kene usaha-usaha nu kira-kira basa remeng-remeng mah berarti kan membatasi diri ya mah henteu pan nu penting malah duit kiai mah kieu ngocoprak bae antep kiai ieu. Ji atuh bodoh. Aing mah ngocoprak bae aja. Ku sia didengekeun teu didengekeun dipake teu dipake atuh aing mah aing sia mah sia. Nah ayo geus pokona mah aing mah ngadenge ka omongan sia. Dia tuh kajeun teuy. Jadi akhirnya aku jatuh surga malah nu kiai nu Allah. Sanu nyaho urang kos ieu ge ka surga. Dia tuh lolos sia boga keyakinan mah. Yeay. Neleukeun ulin, neleukeun anu lulumpatan. Neleukeun anu nginum nu dahar nyana tinggal kerot Kokosa kumaha budak letik teh kan budak letik babaturan teh urang geus 10-an babarengan gitu kan batur teh kan mawa beko aju nyana kulapar urang mah hayang biasa menta atuh aing henteu meunang ku keur letikna sial jasa tah nyana bahas terus bae sakalina dibere digegel teh pas letik tah karena tikos itu jasa ya tak aduh terus tambah dibere keneh ieu mah panteu ieu mah neuleuh ka surga lulumpatan jeung awewe wah sakumaha film India teh say naik ka nyana ka gunung atuh gunungna ge gunung indah pan ditagep gurintil kadeuleuh kan ku di alam sia jasa teh budak waduh Romi pan lecet di surga mah kajen kuku mah henteu lecet mah buronganan engke neangan obat merah eta muka mantri Mujiono atuh ka ditu heueuh di surga mah naek nya capek datang ke gunung tanggap buruga datang ka handap seuri lecet capek kenaik deui ka gunung dicekel beuyeuna nona karang-karana bajuna katarik sataranjang masalah si sorga ngaranna ge atuh tinggal eta bae nu di Arab edeuh tah budak aduh Haji Pendi di Arab nyelekot neuleuh nginum neuleuh keur indehoy nu keur lalagaan happy dan lain sebagainya tapi nya mah di luhur dibere henteu lah ceknya aing daripada neuleukeun kos kitu mending neuleuh neraka neuleuh neraka aduh nu jejeritan nu odol-odolan nu nanah nu getih wah geus macem-macem nu diguntingan segala letahna nu digantung nah aing daripada neuleuh nu kitu mending ieu bae ceknya senangan ieu aing udah tebar kos kitu pan gaceng ongko pan
ngelanjutkeun lalakon tentang akhirat mengenai surga jeung neraka. Ahli surga geus jelas, ahli neraka geus jelas. Urang geus nyaho. Ahli neraka innalladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah teu iman, takaburnya na teu nurut, bakal jadi ahli neraka. Na'udzubillah min. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati, jelema nu iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, beramal soleh, teu kudu hese beleke, la nukallifu nafsan illa wus'aha, ulaika ashabul jannah, etalah penghuni surga. Masya Allah. Sahabat naros ka Kangjeng Rasul, ya Rasulullah, lamun di akhirat manusia bakal dihisab, dina cara penghisabanana bakal dipasangkeun timbangan. Ketika jelema ditimbang, kemudian amalna goreng, boro-boro loba, leuwih kagorenganana sabillah su'an sagede endog kitu tuma, endog tuma endogan beratna kagorengan sagede endog tuma, neraka bae. Masya Allah, boro-boro endogna tuma nage leutik. Tapi labun ayah segede endog tuma berat saeutik mah kablakeun ca neraka bae. Ya Rasulullah wa kadzalika, itu kene lamun jelema ditimbang amalna, ketika kakatuhu ulah beratna segede endog piit gede teuing, sagede endog sieur, endog tuma atau endog kuman. Leutik asakan endogna ieu mah ulah kumana ulah. Saeutik jasa ngageserna, malaikat bakal deuleu bae. Urang mah kuari nimbang lauk kurang saon teu kadeuleu. Wari eta teu kadeuleu komo pejabat mah. Oh, jutaan jasa teu kadeuleu jana. Tapi di akhirat malaikat ditangah hisab, kita nimbang beratna sagede endog tuma atawa endog kuman kakatu sorga bae. Ya Rasulullah, kumaha kuari lamun pas-pasan. Timbang. Begitu ditimbang kakatuhu teu ngageser, kakenca teu ngageser, lempeng. Geus dikutak-atik ge kieu supaya kakatu belok di lempeng deui. Di kieu-kieu tah, di kieu-kieu ye. Ku malaikat tek konteng. Lempeng deui bae. Aing ka mana ieu bakal ajak aing. Tadi aing geus neuleuh nu kakenca neraka, nu ka sorga nu leuwih saeutik bae, saeutik jasa ieu sagede endogna ge endog tuma ka sorga. Ieu aing ieu kieu. Lempeng jasa ka mana ieu aing bakal lain. Mana ya ieu ieu ayatna ieu nu mantak eueuh nu kaliwat rugi mun poe ieu teu ngaji lantaran teu nyaho jelema nu lempeng timbanganna bakal ka mana. Ieu untung nu ngabesan poe ieu. Oh masyaallah. Lempeng. Gusti urang teh bakal sing hade urang teh bakal ditimbang
Ketika timbangan orang kakak tugas tenang, tapi ketika timbangan orang kakak enca, duh Gusti, mun lempeng kemana? Iya, nah, wa bainahuma hijab, antara sorga jeung neraka, ahli sorga di sorga, ahli neraka di neraka, horenganan aya hahalang. Lamun eueuh halang mah ahli neraka nararaek atuh ka sorga. Atuh urang sorga jeung seuri kira sia bobolokot ku seuleuh ya ka dieu naik sorangan aing. Bisa kitu eta. Atuh kuari bae ge kuari penjara loba nu dipotong-potongkeun kaluar. Tarolah di urang tuh nu di Jawa Tengah teh anu sanaon kadang-kadangna. Duh sia mah nyaho jang geussan. Sakambangan pan we loba nu ngojay kalaluar asal geus kaluar dirinya geus ulah asup deui nu sakambangan mah geus. Nah ieu ge ieu di neraka lamun eueuh halang nyana ngojay ka sisi geus ka sisi maksakeun terus bae ngojay brus ka sorga. Lamun eueuh halang tetep sanajan aya malaikat sanajan penghuni surga penghuni neraka berbeda tapi tetap Allah subhanahu wa ta'ala nyieun hahalang wahara ya Gusti Allah make nyieun hahalang sagala maksudnya sanajan teu nyieun hahalang ge jadi neraka meureun moal ka surga moal aja izin tapi tetep bae ka izin jelema keur kanyanyerian mah pan jelema keur kanyanyerian ka izin ngajeun ku kumaha ge ngorandang tinggal ngorandang aing mandek di kukumahakeun ka surga bae cek kali sorga, woi, ka sorga mah usah taranjang pun masa taranjang kajon, taranjang los, panas ya di neraka. Tetap Allah nyieun batas. Wa bainahuma antara sorga jeung neraka, antara penghuni sorga jeung penghuni neraka, teu bisa ngahiji hijabun aya hahalah. Ya Allah. Gusti Rasul aya eta halanganan huwa surul a'rab tembok. Wah asana nu ngabangunna urang suka bunyol sare. Urang suka bobina ge kana neraka. Dek nembok di mana? Ieu mah langsung tembok buatan Gusti Allah. Geus carita tembok bae wallahu alam kos kumaha tembokna engke bae buktikeun di akhirat. Surul a'raf ngarana a'raf eta teh eta ieu surga belah dia ieu neraka belah kenca antara surga jeung neraka aya hahalang ngarana tembok a'raf. Wow kamari ieu mah tembok Berlin kamari ieu mah tembok Korea Selatan jeung Utara kamari ieu mah tembok Jerman kuari geus diruntuh-runtuhkeun tembok Berlin tembok Jerman tembok Korea geus dieuweuhkeun kuari geus rata ternyata di akhirat aya tembok misahkeun antara ahli surga jeung ahli neraka atuh kan teu ngeunaheun urang di surga king bidadari kikieuan minuman berbagai minuman bubuahan segala rupa aya permadani dan lain sebagainya tapi aya pemandangan neuleuh jelema nu ngojay di neraka emang ngeunaheun atuh moal ngeunaheun komo di neraka kadeuleuh mah anak urang mejana neuk nginum kopi misalna hobi jasa ka kopi di dunyana ieu ngeunah jasa ngopi kapal api di itu aya kapal pecah ke bakalna barang neuleuh urang keur ngopi itu mah anak aing harenegan aduh urang mejehna keur nginum dek nginum sek di dieu widadari kadeuleuh kan di ditu popotongan urang harenegan tetep bae sajan kumaha ge itu teh kan urut bercumbu jeung urang waduh popotongan aing mah pepegatan kadinya teh ku gara-gara nu kolot bae maokeun kokoprak ya sebenarnya mah hate mah nyantel keneh brak aya di neraka harenegan urang. Ya Allah, bet sini bet. Tah, hari di neraka mah di neraka jalan keur ngojay, haju neuleuh ka sorga. Atuh meureunana jalan rada tiis bae sangajan nya teu nginum.
di neraka panas calangap dahaga lelenya nu keur nginum bangun tiis jasa kan karasa tiis ongkos urang lapar aya jelema nu dahar seungit jasa urang saabna ge ngeunah saabna doang ya geus ngeunaheun jasa kos jelema hayang jasa ngarokok rokok eueuh tapi seungit aya sia kanon ge gituan hayang ngarokok rokok eueuh tapi aya seseungitna doang cukup sakege nu ngarokok eueuh nyana hayang ngarokok seungitna ge eueuh kahau sia keur naonan hayang ngarokok eueuh rokok atuh tah lain rokok geus sarua bae lah haseup-haseup keneh teu kira-kira beuki bae budak atuh aya haseup pirunan mamanya ya ku beuki da rokok eueuh pirunan tetep bae kunyana disedot aduh. Nah, ieu perlu diketahui antara surga jeung neraka aya benteng luhur benteng nage ahli surga teu neuleuh ka ahli neraka teu neuleuh ka ahli surga ngaranna benteng A'raf wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum ternyata horenganan Arab teh lain kosong di dinya teh dieusian wala Arab ditetepka do kitu naon benteng Arab anu misahkeun antara surga jeung neraka horeng di dinya aya nu ngahuni rijalun berbagai makhluk Allah manusia didinya teh anu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum manehanana aya di luhur bisa ningali ka jelema-jelema bisa wauh manehanana kullan min ahlil jannah wan nar kasaban-saban sahiji antara ahli surga jeung ahli neraka nyana nyahouna bisimahum ku tanda-tandana ku ciri-cirina jelema teh mun ditimbangna kakenca boro gede sanajan segede sieun atawa endog sieun ka neraka jelema nu ditimbang amalna berat ka katuh boro gede segede endog piit sagede endog sieun ge tetep ka surga bae jelema nu ditimbang rata nah ieu diteundeun ku Gusti Allah heula sementara di A'raf nyana bisa deuleuh ka surga bisa deuleuh ka neraka tapi ka surga lain ka neraka lain didinya Arab luhur waduh neuleuh ka ditu waduh ahli surga keur balake cerakan neuleuh ka dieu nya heuh kekerlekan di luhur kana Arab masya Allah karim tapi ternyata di Arab teh ieu manusia ku Gusti Allah aya nu diteundeunna beda-beda horenganan aya rijalun di luhur Arab teh aya jelema istawat hasanatuhum wa sayiatuhum nu akur kabagusanana jeung kagorenganana kama fil hadis ialah Imam Jalal nerangkeun tafsirna rijalun teh istawat hasanatuhum wa sayiatuhum anu akur kakasepan jeung kagorenganana akur dina amal bagus jeung amal gorengna sakumaha dina hadis cukup sakitu Imam Jalal nerangkeunana ternyata aya 10 penerangan di dinya mun diterangkeun hiji-hijina moal anggeus datang ka magrib aya nu lapar ulah kiai lapar kiai datang ke magrib bahaya kiai geus saayana kiai bae ya baca diterangkeun geus menta ulah emang kos kitu sih mah pikiranan hayang gegeuraan bae inti cenah kieu maning terangkeun bae ka magrib elos emang sakunaon datang ka magrib lah nu di imah galak tuh
aya yang mah hayang betah ngaji horenganan lain hayang ilmu nyilib anu jelas batinah penerangan-penerangan tersebut anu paling istimewa mah model tadi yuhasabun nasu yaumal qiyamah bakal dihisab manusia jaga di poe kiamah paman kanat hasanatuhu aksara saja lemah nu kabagusanana leuwih loba biwahidatin sahiji bae ulah gede sagede endog sieun da kholal jannah bakal asup ka sorga sakumaha tadi wa man kanat sayiatu aksara biwahidatin saja lemah anu kagorenganana leuwih hiji boro gede sagede endog sieun bae ge ieu da kholal nar asup ka neraka ya Allah ya Rabbi wa man istawat hasanatuhu wa sayiatuhu jelema anu akur kahadean jeung kagorenganan akur jasa nu mantak ieu tah istawat hasanatuhu wa sayiatuhu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum amal di dieu mah nu amal bagusna jeung amal gorengna akur ditendeun lah di dinya di a'raf ialah Imam Jalal rijalun istawat hasanatuhum wa sayiatuhum wa 'alal a'raf ditenden di luhur a'raf manusia-manusia anu akur amal bagus jeung amal goreng na ieu wa man istawat hasanatuhu wa sayiatuhu kana min ashabil a'raf jelema anu akur amal bagus jeung amal gorengna ditenden lah nyana di sulul a'raf benteng a'raf masyaallah geus paida nazuru ila ahli jannah di mana-mana nyana neuleuh ka ahli surga seuring wa idza nazaru ila ahli nar di mana neuleuh nyana ka ahli neraka kucem kitulah jelema nu akur amalna diteudeun di a'raf daripada ka neraka masalah lah di a'raf ge ka surga henteu ka neraka henteu masalah daripada disate di neraka. Ieu pancen puguh di Arab ge Gus. Ya kasalahan nong torogan Pak. Kreditan diharamkeun terus bae. Bunga bank sanajan geus jelas-jelas terus bae. Ieu mah nu akur kagorengan jeung kabagusanna mah jelema anu bangsa salat teu pati khusu nu kaditu. Ngredit henteu. Paling neruskeun babaturan doang. Atuh sarua wae eta bagus gitu. Tai. Ya Allah ya Rabbi inggis jasa ya urang boro-boro urang ka surga di Arab ge wallahu a'lam. Ji ulah main-main ieu. Jelema anu hayang ka surga mah tetep bae membatasi diri. Hiji meureunana lalajo TV, nonton TV rada dikurangan. Gitu kene HP, gitu kene usaha-usaha nu kira-kira basar remeng-remeng mah berarti kan membatasi diri. Ya mah henteu nu penting ngalah duit. Kiai mah kieu ngocoprak antep kiai ieu. Ji atuh sabodoh. Aing mah ngocoprak bae aja. Ku sia didengekeun teu didengekeun dipake teu dipake atuh aing mah aing siapa sia. Nah ayo geus pokona mah aing mah ngadenge ka omongan sia. Jatuh ka ajeun teuy. Di akhirah jatuh surga malah nu kiai nu Allah sanunya urang kosi ge ka surga jatuh Allah saya boga keyakinan mah ye paling aing lapor ka Gusti Allah Gusti naon tas eta teu satuju ka surga emang kunaon lah tujuannya hosorangan ih ceuk Gusti pan aing pangeran atuh tembongkeun kejujuran pangeran keadilan pangeran cenah Gusti mah adil emang kunaon gitu lah mesti kunaon ya Gusti mah uninga mabok bae kan atuh mau uning Gusti deuk di kasurgakeun ngan di kana nerakakeun heula moal kebel ieu mah mabok di nyana ngredit di nyana bunga bank di nyana deposito di nyana lah paling ge 1000 tahun kakerlek kan ieu masih Udin aya di Araf mantep kan nyana atuh aya daek neuleuh ka neraka los aya teh daek atuh ulah ayeuna leuh bae ka surga pannyana menikmati henteu nganeuleuh doang gitu. Neuleukeun ulin, neuleukeun anu lulumpatan, neuleukeun anu nginum nu dahar, nyana tinggal kerot bae.
Kumaha budak letik teh kan budak letik babaturan teh urang geus 10-an babarengan gitu kan. Batur teh kan mawa beko, ajunya anak kulapa urang mah hayang biasa. Menta atuh aing. Henteu meunang. Ku keur letikna sial jasa tah. Nyana bahas terus bae. Sakalina dibere, digegel teh pas letik. Tah. Keur letik kos itu jasa eta. Aduh terus tambah dibere keneh. Ieu mah panteu ieu mah. Neuleuy ka sorga lulumpatan jeung awewe. Wah, sakumaha film India teh. Say. Naik kan nyana ka gunung. Atuh gunungna ge gunung indah pan. Ditangkep gurintil. Kadeulekan ku di Arab sia jasa teh budak. Waduh. Romi. Pan lecet di sorga mah. Kajen kuku mah ge henteu lecet. Henteu lecet mah buronganan engke neneangan obat merah. Atau muka mantri Mujiono atuh ka ditu. Heueuh di sorga mah naik nya capek datang ke gunung tanggap brudap datang ke handap seri lecet capek kenaik deui ka gunung dicekel beuyeunan karang-karana bajuna katarik sataranjang masalah si sorga ngaranna ge atuh tinggal eta bae nu di Arab tah budak. Aduh, Haji Pendi di Arab nyelekot Neuleuh nginum, neuleuh keur indehoy, nu keur lalagaan happy dan lain sebagainya, tapi nya nama di luhur, dibere henteu. Lah cek nya aing daripada neuleukeun kos kitu, mending neuleuh neraka. Neuleuh neraka. Aduh, nu jejeritan, nu odol-odolan, nu nanah, nu getih. Wah, geus macem-macem, nu diguntingan segala letahna, nu digantung. Nah, aing daripada neuleuh nu kitu mending ieu bae cek nya. Senangan ieu aing, udah tebar kos kitu pan gaceng ongko pan. Aduh. Pasti beres ya. Ada, bandingan iya beca kaji banding dalam dalah kain lah. Tapi kebal-kebal kan tebetah, nu cerik anu, macem-macem. Iya deh, pemandangan kos kieu jasa. Balik deh ke sorga. Iya deh, di luhur jana. Dibere nginum henteu, dibere naon henteu. Di luhur we teh mah. Ashabul A'raf. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Tapi tendep mending di Araf daripada di ditu mah. Aju manehanana nyahoeun ka ahli sorga jeung ka ahli neraka yaripuna kullam bisimahum. Ka ahli sorga nya nyahoeun ka ahli neraka nya nyahoeun ku tetengger jeung ku ciri-cirina komo nu di alam dunia nama. Waktu keur di dunia nanya nawauheun eta mah batur aing. Ternyata beungeutna teh putih berarti ahli sorga. Wa hiya bayadul wujuh lil mukminin nu diasupkeun ka sorga mah wajahna teh harerang bararagus kararasep. Wasiwaduha beungeutna harari deung lil kafirin mayoritas Amerika, mayoritas Eropa, mayoritas Australia nu teu iman harari deung beungeutna. Tapi aneh kuari di Amerika loba jasan wasu pisan lain lalagaan. Di Inggris kuari per tahun hampir 5.000 leuwih. Di Amerika hampir 5.000 leuwih nu asup Islam. Matak diperketat ku Inggris jeung ku Amerika. Undang-undang lah teh anulah untuk mempersempit Islam, tapi ternyata Islam beuki terus bae asup Islam. Nu matak kuari rada ditahan ge. Pemberontakan di sisi lain nyana ngebrontak ke negara-negara Islam. Ternyata di negara nyana iloban asup Islam. Lawan Allah Gusti Maha segala-gala Gusti Allah. Anu kira-kira teu mungkin asup Islam, makan asup Islam.
anak pendeta sabarahan masuk Islam kuari lain lalagaan ieu mah ditutupi ku Amerika lantaran ieu pangaruhna terus nyerang negara-negara Islam bocor di negara sorangan. Ya Allah ya Rabbi aya nu teu meunang ngadirikeun masjid teu meunang ngadirikeun mushola imahna dijadikeun masjid kunyana di Amerika di Bitung asup Katolik aing menyeri jasa di Amerika loba nu asup Islam ribuan di Bitung asup ke sistem tadi urang Bitung aduh ampun biasalah itu lah hidayah dokos gitu nah nyahoeun ashabul araf mah ieu surga ieu neraka ieu ahli surga ieu ahli neraka kunaon ieu bisimahum ayat tanda ayat ciri daun cirina bayadul wujuh lil mukminin kasep beungeutna herang siwadul wujuh lil kafirin kafir mah heureurideung kitu keneh mukminin anu daroraka sementara dihideungan keneh ku Gusti Allah beungeutna sebab bakal di neraka nyana di luhur a'rab neuleuh ka dieu neuleuh ka ditu neuleuh ka dieu neuleuh ka ditu kumaha teh ketika jana neuleuh ahli surga wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum ahli a'rab nu aya di luhur benteng a'rab nyana ngagero nyeluk ashabal jannati ka ahli-ahli surga nyana ngomongnan salamun alaikum di luhur bari ngadadahan ahli surga wahai ahli surga yeuh kami di luhur yeuh ngariuk kabeh ka luhur weh jahaji pokokna mah kieu bae ku ari assalamun alaikum kasalamatan Allah kasejahteraan Allah keamanan Allah muga-muga dilimpahkeun ka aranjeun kabeh padahal mah teu kudu diomong kitu ge memang geus aman geus sejahtera tapi naon hayang ngomongnya nak meluapkan unek-unek nu aya di hati salamun alaikum tetap keselamatan, kesejahteraan, keamanan bagi aranjeun kabeh. Wahai ahli surga, nikmatilah keselamatan, keamanan, kesejahteraan di surga. Atau ahli surga, wah, dadah, harap dadah. Ngirah, nyana ngomong kos kitu telam yadkhuluha padahal banyana teu asup ka surga. Encan asup jeung teu asup ka surga wa hum yatma'un nyana padahal mah hatena mangaranjug-ranjug hayang ka surga. Dijelaskeun ku Gusti Allah. Kulantaran amalna akur kabagusan jeung kagorenganana diteundeun di luhul Arab ketika neuleuh ahli surga nyanangan sakadar ngadadahan salamun alaikum salamun alaikum salamun alaikum bari nyanana malam yadkhulu hancan asup ka surga wa hum yatmauna bari nyana hayang nu sabenerna maka surga ngan dijagaan keneh teu meunang ka ditu aya malaikat barang dekat ka mana ulah waka asal dekat ditu di dia itu kabita bidadari kehulah sok dikituanan cak malaikat itu dulu tuh susu cai susu maksudnya siapa ada cai kopi segala rupa cak malaikat terangan itu tuh nulu lompatan di bukit itu tuh ulah dideleukeun atuh endahannya nak kulantaran diulah-ulah ku malaikat Assalamualaikum gandeng cek malaikat lorbong aduh malaikat ge gajagan nyana capeun nuk brol ka ditu laka cek malaikat cenah sub ka surga wa hum yatmaun padahal nyana harayang luar biasa ka surga lam yutmi'uhum illa karomatan yuriduha bihim tepati-pati Gusti Allah ngahayangkeun ka ahli Arab asup ka surga kecuali memang yang merupakan satu kemuliaan nu diharapkeun ku Gusti Allah jang anjeunna aya harapan
aya harapan ka surga ya jangan geus kikieuan bagi kikieuan nulu deui salamun cicing cek melegat lah salamunan kayak aya waktuna tetepnya salamun alaikum salam datang ke serak-serak haji pengen disalamun bongana tuh pas-pasan amalna Gusti Allah wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Ketika manehanana ningali ahli-ahli neraka neuleuh kabelah kenca ka arah ahli neraka kumaha ngomongna nya ngangkatkeun leungeun rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin. Gusti pangeran abdi ulah ngajadikeun ka abdi sadaya diasupkeun ka neraka dibarengkeun jeung jelema-jelema nu zalim. Padahal mah memang moal atuh jageus aya di Arab tapi nyana ieu ngaluarkeun uneg-uneg Gusti abdi ulah dijadikeun jadi ahli neraka ulah dijadikeun penghuni neraka la taj'alna ma'al qaumil zalimin rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin asal neuleuh ka surga salamun alaikum kesejahteraan keselamatan tetap ke aranjeun mudah-mudahan selamat aman damai asal neuleuh ka neraka rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Gusti abdi sadaya ulah dijadikeun abdi sadaya ku Gusti diasupkeun ka neraka babarengan jeung nu zalim kabeh. Bahkan wanada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum nyana ngageroan ahli-ahli neraka ahli Arab nada ashabul Arab nu aya di laluhur benteng Arab teh ngagero-gero rijalan jelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum bisimahum nu nyana wau dengan tanda-tanda jeung ciri-cirina dideleukeun ku nyana wah itu mah gubernur urang jah bener tandana itu tuh bener itu mah konde kan waduh bener itu bener jah itu mah presiden urang wih bener tuh jah itu mah presiden Amerika itu mah Bill Clinton kan kadeuleu kan bener Duker ieu mah kaset teh nyananya. Iya, itu Jos Bus tuh. Wih, bener. Itu si Tongeng. Tuh. Weh, bener kan? Itu si Ahud. Aya kan? Bener. Yo, itu Taekwondo. Wow, nyarahuan nyana. Itu babaturan nyana anu keur di dunia nyana. Wow, itu bos urang kan? Bener. Itu mah bos nu keur ieu osok liwat teh urang keur di pabrik teh kan nya bener tuh si Cinglu bener si Cinglu nya tanya lu disebutkeun pokona mah nu nyana wau ku jana digerokeun sageus digerokeun qalu ngomong nama ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Cek ahli Arab ngaromong ma'agnaankum tenyugihkeun karanjan kabeh jamukum eta maneh babalantik ngumpul-ngumpul harta nuku anjeun dikumpul-kumpul wa ma kuntum tastakbirun jeung nuku anjeun dipake kebanggaan katakaburan kasombongan horenganan ma'agna hei gubernur harta maneh jabatan maneh horeng mangpatem ma'agnaankum harasakeun ku sia aing teu meunang telat mayar ku sia dia gegejek bae melalui lurah
rasakeun Gusti rasakeun ma'agnakum cukup kecukupan paedah horeng harta maneh nu sakitu loba dikumpul-kumpul ti endog jadi manuk jadi kotok jadi embe jadi kebo jadi sapi dibelikeun ka Avanza dibelikeun deui ka Innova dibelikeun ka Lexus Baby Ben Cadillac Rolls dan lain sebagainya nyieun pabrik di anu meuli tanah di anu hotel di anu dan lain sebagainya ma'agnaankum jam'ukum harta nukum maneh dikumpul-kumpul ma'agnaankum teu aya mangfaatna wa ma tastakbirun wa ma kuntum tastakbirun nukum maneh dibangga-bangga jabatan nu aya di pundak tahta kerajaan jeung harta ternyata ma'agnaankum paedana rasakeun Gusti tak eta teh urang tah di luhur Arab kieu bae ge tuh babaturan si Edi nyeleunana haji geus teu denge suarana ge nya geus haji kapanasan pandanna haji yo dengekeun Gusti ma'agnaankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun harta nu kumaneh dialang harta nu kumaneh dikumpul-kumpul ngawujud jadi kendaraan ngawujud jadi istana ngawujud jadi tanah ngawujud jadi hotel ngawujud jadi berbagai perusahaan wa ma kuntum tastakbirun jeung jabatan-jabatan nu kumaneh disandang nu dipake kebanggaan jeung kesombongan ma'agnakum teu mangpaatna karasa ku si Edi nonggeng si Edi sia tah ahli Arab ka sorga encan ngahina bae ka batur aduh ya ahli Arab pohara jasa ieu terus didalekeun ku nya didalekeun wah nu keur ini paing teh mana ye nu keur ini paing hayo sia didalekeun ku nya didalekeun muncul malaikat ieu aing rek ngagero ka ditu tuh jauh jasa tuh emang saya penipu nya ke di dunia mobil aing dibawa ku nya teu balik deui mana tuh sangarana itu tuh tonggong na nomor 9an kapten ke-11 bakari nek naon teu rek diomong ka dieu dibawa ku malaikat dijingjing ceulingna pajar dik dikasorgakeun orang dideketkeun ka dinya pet sia epet teu aing ye saha nu keur ieu mobil aing ku sia ditipu teh teu balik deui sia ku ari ka neraka kan aing ngampurakeun lain hampura aing nyaopan sia nipu mobil aing nipu nu sasaha ku sia dikumpul-kumpul aju sia ngabangun anu bahkan sia jadi geng kapan di pasar anu aing emang teu nyaho aing nyaho ma'agnaankum mana ka mangpaatna mangpaatna jabukum harta nu kumaneh dikumpul-kumpul hayo sia wa ma kuntum tastakbirun nu kumaneh dipake ka bangga-bangga nu kumaneh dipake ka sombong-sombong nanaonan di kitu-kitu nya ka surga mah enca tetep nya geus gahina ti heula bah aduh teh si budak paling-paling emang di dunia na ge kitu nya mah keur di dunia na ge ngahina bae ka batur teh atuh di ditu ge kitu atuh cek si epet teh sia ge can ka surga main diomong adu omongnya na di luhur di handap kecuali sia ka surga dan encan sia ge di dinya sakedeung deui jadi rame orang ahli Arab atupan jutaan sarua bae jutaan atuh sarua bae ratus juta ribu juta atuh rame berarti urang India ka India deui urang Pakistan ka Pakistan deui urang Turki ka Turki deui urang Indonesia ka Indonesia bebene aing mananya ya lu keur ieu ngahina ka aing keur ieu nya nah haju dibawa ku pejabat dikawin ka ditu padahal mah cintana geus ka aing
ajunya mere surat sampai di sini saja aing nyeri jasa hate. Mana ieu si Sarwiti? Itu tuh. Nyana dibawa jadi pemborong nyana ka ditu. Jadi pamajikan pemborong. Malaikat Sarwiti tah ka ditu. Nu mana tuh Sarwiti tuh. Emang enak henteu aing melampiaskan undag-undag cinta baheula. Maka dia bawa ke cing-cing celinan. Cek. Wait. Ini abang. Si jasa teh Haji Pendi ganjen jasa. Masya Allah. Itu siapa sih tuh? Ini abang Epen. Weh, yang dulu cintaku ditolak olehmu. Weh, kok begono. Mane kabita ku harta haju dikawin ke seorang pemborong di kabupaten haju mane ku kumpul harta nyaho aing geus ya mobil loba ambalaya motor ambalaya sienyen imah dan lain sebagainya kuari mana lu dibagakeun ku maneh harta nu dikumpul-kumpul ku maneh geus berani nolak cinta aing rasakeun ku sia maagna ankum mana manfaatna aju ka Epen kawin jeung saha? Ya, ka sorga tante, sarua ka neraka. Sarua kene. Wah, teu beres si Epen. Jadi kos kitu eta di neraka rame horengan. Masyaallah. Wan ada ikuran ieu, wan ada ashabul arab rijalan. Ngagero-gero ashabul arab ka jelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum nu nyana warau bisimahum ku tanda-tanda nyaho aing si itu batur aing nyaho si itu atasan aing nyaho si itu bos aing masyaallah nyaho itu teh lantaran itu teh kepala urang teh pan rakyat dan kan pejabat presiden urang tuh ya kan benar tok ada apa? Tenang aja, yang penting kita golongan karya. Wah! Dianggol karya ya jadi. Bapak Presiden yang kami hormati, ulama ke kos kitu aing seneb ya. Panas nah, bukan begitu, Pak. Bapak waktu di dunia tidak mengurusi rakyat. Waduh, korupsi makin menjadi-jadi. Berapa periode sih Bapak jadi presiden? Kami cuma mendengar suara-suara Bapak. Tidak pernah Bapak memberikan sesuatu yang mengenakan kepada kami. Ternyata Bapak ada di neraka. Kami tahu Bapak menjadi 10 besar dunia terkaya. Kami tahu sandangan Bapak itu luar biasa, tahta Bapak itu luar biasa. Kemana-mana selalu dikawal pakai nguik-nguik. Naon saya tak nguik-nguik, pokoknya nama nguik-nguik bahasanya nyaho ngaranna. Ya kami mah di lembur, porweder gitu. Ya nggak sebodoh bapak baik. Nggak ada pengawal. Bapak mah kemana-mana di kawel teu pernah macet. Kami mah didoyong setengah egeug. Macet ya panas, aju kempes di bana. Duit teu boga, bapak teu nyahokan. Harta aya di bapak, jabatan aya di bapak, tahta aya di bapak, kerajaan aya di bapak. Wanita ya di bapak. Begitu pula adat yakni bilangan organisasi, berbagai organisasi, baik organisasi merupakan partai atau di luar partai aya di lengan bapak. Wah be jangan dukung ka bapak ma agna ankum mana nu nyukupkeun ka bapak nu medahkeun ka bapak ternyata ma agna ankum teu aya paedahna jamukum harta bapak. Teu aya paedahna eta anu dikumpul-kumpul ku bapak di gudang-gudang ku bapak. Teu aya paedahna horenganan. Ma kuntum tastakbirun. Nu ku bapak dijieun kemewahan, dijieun kebanggaan, dijieun kesombongan, sombong ku harta, sombong ku jabatan, tahta dan lain sebagainya. Ma agna ankum. Paedan rasakeun, Pak. Nongeng harto. Masya Allah karim. Ieu sakadar jang contoh ka batur horeng sia. Sing hade ieu engke urang di kitu-kitu engke ku ashabul arab ma agna ankum.
mana harta maneh apa aya kamangpatan jante waktu maneh dipenta jang masjid cak maneh pan batur heula waktu maneh harita teh kapan endek takorub tadoru jang haol pan merena 1000 pan ai meuli sate mah 10 bungkus ai sate 10 bungkus ai mere 10 1000 datang ka keseleun jasa anu milihanana hampir belaporan ka kula haji cenah mah 1000-an mah beuleum ayu cek nya bau cek nya teh urut kahujanan meureun eta beuh budak teu kira-kira eta cinta wali 1000 geus eueuh kadeuleu gambarna ge geus eueuhan ya Allah ya Rabbi menang ti tukang minyak nyakin meureun bau jasa eta ditu nama cinta wali. Ayo mah agnaan kumana dikumpul-kumpul mun kieu mah cek wane usahain usaha sia jang naon ieu tuh deuleu majelis itu perlu perombakan aing tanggung jawab aing mah miliaran ge tuh deuleu pondok pesantren si anu aing mah ieu usaha kos kieu ge tuh deuleu kiai anu je emang geus isuk geus mana tuh pondok anu bener emang nasi bener ojol taneuh nu cokot waing cokotan teh mah lain nyumbang atuh kos kitu mah nganekeun ka kiai henteu teh mah keur carita doang tuh ku aing mah usaha ge jang itu sebab nu deuleu kaca ku aing Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mun tanpa Abu Bakar Siddiq moal jalan peperangan naon nu dibutuhkeun perang harta pangheulana teh Abu Bakar Siddiq kiai ge lamun henteu ku aing dibantu atuh heseun nya mantak dibantuan ku aing supaya lempang ieu agama kakarak eta mah ngeunaheun nu kos kitu mah tuh masjid anu nang aing tuh engselna siapa kabel engsel dong ye tuh lawangan mapan kumbe kabeh gitu jadi aing mah mangpaatna gede jasa engsel aing teh engsel ngan lawang doang tapi ban mun lawangan kotok embe ararasuk berkat engsel aing nutup kan jadi mentak aing mah ti heula ka sorgana ge di babok engsel bisa sia sugi-sugi ngan engsel doang teu kira-kira budak masyaallah nah ieu urang ieu lamun ngarenungkeun ieu rame jasa masalah ashabul arab ketika nyana neuleuh ka sorga salamun alaikum ketika neuleuh ka neraka rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin ketika nyana neuleuh nu bararauh nyana ngomong magna angkum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun ternyata mangpaatna jeung paedahna harta jam'ukum nu dikumpul-kumpul ku aranjeun kameh waktu anjeun ngajabat 1 periode 2 periode kadituna luar biasa usaha amprekan tina juta kana miliar kana ratus juta kana miliar kana tetean kadituna aing ge nyaho usaha teh antar negara ku maneh teh ku ari teh jam hukum dikumpul-kumpul magnangkum horeng teu aya kacukupanana aya teu aya manfaatna wa ma kuntum tastakbirun jeung nu kumaneh dibangga-bangga nu kumaneh teh dimulya-mulya nu kumaneh teh di takabur-takabur disombong-sombong maagnaankum sombong ku harta sombong ku jabatan sombong ku tahta sombong ku wanita sombong ku organisasi sombong ku partai maagnaankum manfaat masyaallah okay. Ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah na engke bakal nyana leuwih ngahinakeun ahli-ahli Arab ka ahli-ahli neraka ngan ahli Arab teh henteu salilana di luhur ternyata begitu manehana neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka patengcongan jeung ahli-ahli neraka keur meujeunna kitu-kitu teu karasa wallahu a'lam sabaraha masana nyana di luhur eta Arab di luhur eta kitu benteng Arab di luhur bentengan Arab teu jauh teu karasa neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka tiba-tiba tala alaihim rabbuk informasi ti Gusti Allah malaikat wahai
ahli Arab cicing kabeh teu ngomong salemet-lemet aja samek-mek aja lantaran deuk dikamanakeun ya ini wah apakah itu apakah dia kaget kabeh dia ya ahlal a'rab jempling luar biasa hudang barang hudang kabeh hudang tara rungkul kamana khawatir rempang budak nu nyileuk nu noel kabeh nangtung komo nangtung kabeh wangtung udkhulul jannata faqad ghafartu lakum cak Gusti Allah geura ka surga geus diampura barane kabeh kuabe surak hore ka surga Masya Allah Haji Pendi ka surga teu pantes sabaraha tahun beureun di Arab tapi tetep bungahna luar biasa ya Allah ya Rabbi bedol ya Arab bedol atuh pantat tadi nama ya ahlal Arab rak kumu langsung maneh paget kabeh eueuh nu tual-tuel eueuh nu lurak lirik pikiran kabeh ge ka mana ieu barang udkhulul jannata geura arasuk bade ka surga bae nu ngaluncat sagala weh kuat jaga ieu teh kadenge ieu pakon gopartu lakum padahal diomongkeun geus kadenge ku nya nus halaliber sorangan pakon ulah gancang-gancang ulah gancang degekeun lah pakon gopartu lakum kajeun jakna geus pasti asal ka surga dihampura wah tuh burang bae geus ka surga wah berduyun-duyun kabeh cek ahli surga itu naon cai tah naon itu aduh dipapang kudu di surga pen karena ka dia emang jaknya tadinya di mana di atas sana waduh kabineangan paingan asal geus teu kabagian tempat ya aduh Masya Allah karim pohara jasa ieu lain lalagaan ieu Masya Allah mantap ceku lagi kajen di Arab ge asal ulah ka neraka bae ujung-ujung nama dikasorgakeun teu jauh harapan beureun sia mah ti heula ka surga teh masyaallah karim pohara jasa tinggal penghinaan ahli Arab ke ahli neraka masih keneng ke ahaula'il ladzina aqsamtum wallahu a'lam anu mantak Gusti Allah nitah puasa emang kumaha kitu eta nu mantak Gusti Allah nitah puasa lantaran ieu manusia titah deukeut ka Gusti sebab cak Gusti Allah aing nyieun sia supaya dedeketan jeung aing ke di akhirat mun sia deukeut jeung aing ku aing dibere tempat nu indah dibere tempat anu mulia dibere tempat sebagai penghargaan deukeut da anjeun ka kaula surga di mana anjeun jauh ka kaula ku kaula bakal dibere tempat di neraka sakitu jangan nu mantak Kangjeng Nabi tugasna basyirau wa nadhira hiji ngabubungah surga dua nadhirun nyingseunaan neraka sakitu bae geus tugas kiai geus sebagai warasatul anbiya sakitu bae tuturkeun Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi dibere tugas basyirau wa nadhira atuh kiai na ge kuari sebagai warasatul anbiya kudu basyirau
wa nadhira. Dudukeun ieu jalan surga ieu. Ieu jalan neraka ieu Golkar ieu. Udah itu dulu. Ulah sembarangan. Babagi tugas kiai tugasna corong Al-Qur'an. Pemerintah tugasna corong Amerika. Sakitu bae geus teu bisa diganggu gugat sama di Indonesia mah asal lu jadi pamarentah nyana kepanjangan beung Amerika. Kepanjangan sungut bule. Kiai mun mimilu kadinya sarua min jumlati Amerik. Sarua bae. Hese-hese tah. Jadi ngaji mantek mah kos kitu teh kudu dicaritakeun kulun pabadun kulun palese badun kulun palese. Teu kudu buktikeun bae kos kitu. Ulah nyaritakeun mantek-mantek bari nyana henteu bermantek. Palu kuduna teh mah. Teu nyimpul geus. Corong Quran kiai mah. Corong hadis, corong ulama eta kiai. Ulah jadi corong Amerika, mun geus jadi corong Amerika, boga mobil di dunia nama, di akhirat dikerekep sia ku malaikat. Ji, ulah sambarangan huahe naik Avanza sia. Deulekeun ka dituna emang kumaha sakumaha sih ngeunahna Avanza. Di akhirat dibeulem nanaonan gara-gara jadi corong. Golkar si Amerika deui bah. Atuh nun teu bae ngan hampir kitu bae kabeh. Ieu mah keur carita kasimpulan. Dihenteu teh gatuh kitu bae. Dihenteu teh ge kula mangan sakadar ngabejakeun doang pedah Kangjeng Nabi basyirau wa syahida wa mubasysyira wa nadhir. Kumaha kitu? Kieu lazatud dunya arbaatun kalazatan dunya aya opat sakadar opat kanikmatan dunia. Hiji at'am dahar, dua wasyarab nginum, tilu wal jima'u jima sek. Nomor kaopat naon molor. Sakitu gua perhatikeun coba ge. Ieu teh meunang ti Kangjeng Nabi dikemas ku ulama. Oh ngan sakitu kalazatan dunia. Mantak ibu lulusan ngajelaskeun ge. Nikmatud dunya salasah ngan nya mah. Kadituna aya idkhulul zakar. Bisa dulu eta ibu lulusan. Nikmatud dunya salasan fardhu taban naumun wa qublatun wa idkhulu zakar. Nikmat dunya ngan tilu tengetkeun ku sararia cek Ibnu Ruslan. Hiji naumun molor, kadua qublatun nyium, katiluna mana nyium. Idkhulu zakar tah ngabebeskeun panakol tongprong Ci atuh kumaha ngomongna sia eta coba. Itu jak itu tidituna kitu tuh gitu bae. Aduh, cek urang Jawa apa iku? Ah sia. Boten ngertos ora iso orang Jawa. Ya wis, gue lulu dah. Apa iku cenah? Aduh, Masya Allah. Emang orang Jawa mah pikasirian bae. Dikasirian bae ke cerita Gus Dur teh diundang ka Mekah ku raja, di aya nu dibawa ulama kiai 10. Barang datang ka istana kerajaan di ditu di Arab. Aya aula di luhurna merekna aya mamnu'ud dukhul. Nyana kieu bae, astagfirullahalazim. 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 Gideug bae di hareupeun lawang. Sambarkeun ku Gus Dur, ono apa sih? Gus Dur iki segala opo iku iki mamnu duhul dilarang berduhul di sana berarti ini tempat duhul katanya. Waduh cek Gus Dur teh ya dasar teh nyakola orang NU teh nyakola ini mah dilarang masuk bayinya di Indonesia nyebut duhul teh ke pemajikan jadi itu barang kamar mamnu duhul emang ini tempat duhul kali ya tuh emang itu ngaraji kos gitu ta.
nu duhul pajar tempat kiki tua. Nah, hiji dahar, dua nginum. Hartina to'am teh kadaharan. Timimiti dahar berikut bubuahanana. Nomor kedua inuman, nomor katilu jiban, nomor kaopat ieu adalah sare. Jelema asal geus teu ngeunah dahar, gas gada siap-siap ngameteran taneuh 1,5 meter. Atau 2 meter. Teu ngeunah nginum kitu keneh bae. Di mana-mana geus teu kuat jima, geus moal kebal deui. Komo, duh cenah kiai geus 4 peting teh teu bisa es. Kunaon emang? Wallahu alam. Atuh geus ieu mamere bae caingan geura siap-siap bae ka ditu. Nek ngarendeng jeung abah apa jeung emak. Opat eta. Nah, ternyata begitu diteliti fa innaha hijabun lil abdi anillah. Nu opat eta karena kalazatan dunia jadi hahalang terhadap manusia, terhadap hamba, terhadap jelema tidak deket ke Allah. Nu opat eta ngahalangan deket ke Allah. Jelema loba dahar jauh jeung Allah, loba nginum jauh jeung Allah. Eta mah deketna jeung kebobule. Nomor katilu jima jauh jeung Allah. Nomor kaopat naom ieu pertama loba molor teh atuh jauh jeung Allah. Boro-boro jeung Allah atuh jeung dulurna ge jauh. Jeung atuh dulurna nanyakeun ka mana si eta? Hees. Aduh aing mah boro jeung Allah, jeung dulurna jauh, jeung babaturanna teh jauh. Ieu molor. Nah ieu lah hijabun lil abdi anillah. Numandat wa idza furiḍa as-shaumu syahran ala wa idzan furiḍa as-shaumu syahran ala Muhammadin wa ummati. Kulantaran eta nu opat teh jadi hahalang terhadap hamba ka Gusti Allah. Allah mardukeun puasa ka Kangjeng Nabi jeung umatna tina sataun sabulan supaya ngarasa deket jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang di bulan Ramadan mah darekeut dasana ka Gusti. Insyaallah salaki bager ka pamajikan. Pamajikan bager ka salaki. Eta Ramadan teh kos kitu teh. Ka anak bager, ka tetangga bager, anu boga mere, nu teu boga menta bager ngaranna. Masyaallah, masyaallah. Istimewa jasa. Ya Allah, ya Allah. Hiji. Nomor kaduana hikmah tidak dipardukeun puasa 30 poe. Nu mantak ieu puasa 30 poe atawa sabulan. Kunaon emang? Kieu sasakalanna. Inna abana Adam alaihi salatu wassalam, sanyana Kangjeng Nabi Adam bapa urang kabehan alaihi salatu wassalam lama akala begitu anjeunna ngadahar buah khuldi nu dilarang ku Gusti Allah langsung ku Gusti Allah ditegur bakia min jawfihi miqdaro salasina yauman di jero beteng nyesa 30 poe. Ya Adam, hai Adam, turun maneh. Eta teh akan dilarang teu meunang di deketan, teu meunang di dahar. Ku anjeun dirobak turun. Turunlah Kangjeng Nabi Adam. Nu dibawa ku Kangjeng Nabi Adam ti langit ti sorga opat. Nomor kahiji daun. Sebab pakaian eta kabeh kena dicopot ngan ampok-ampok doang. Nomor kedua kulit. Iyalah nu pake beber ampok-ampok. Nomor katilu aya madu sacak-cak dibawa ku Kangjeng Nabi Adam. Nomor kaopatna ieu adalah getah ambar. Opat Kangjeng Nabi Adam mawa ka dunia. Gitulah dongeng Kangjeng Nabi Adam. Langsung turun di India, ngusruk Kangjeng Nabi Adam sujud. Sanggasa sujud
ku Gusti Allah diantepkeun bae satungtung eta buah nu aya di beuteung aya keneh beak-beak 30 poe eueuh 30 poe ya Adam irfa hei Adam tanggah tah dihampura dosa sanggeus teh kahitutkeun kaisingkeun kahitutkeun kaisingkeun 30 poe ka 40 poena bersih maka Kangjeng Nabi Adam ditarima tobatna tah dumadak urang ge kuari 30 poe dibersihan ya ditungtung tanda ditarima tobat menang Lailatul Qadar. Aduh Masya Allah nikmat biasa menang Lailatul Qadar baca-baca teu kudu ngaburi nyai bae Lailatul Qadar mah urang ieu timiti puasa teh cedah dongeng na batur mah ngaburi nyai belah langit segala rupa Lailatul Qadar lain ku kitu bae Lailatul Qadar lain eta pamajikan haju seuri ge eta Lailatul Qadar aduh Gusti aing puasa teh dibere Lailatul Qadar aing ku Gusti Allah kunaon pamajikan nu biasa manyun bae seuri bunga teh Lailatul Qadar anak cium tangan biasa nama anak geus kieu bae naon ieu bah martil katarang abah ye katarang abah tapi bulan puasa mah cium tangan eta ngaranna Lailatul Qadar komo aja SMS-an jeung jahe mah eta mah neraka jahanam tah mah masyaallah karim tuh iyalah hikmahna nu mentak Gusti Allah nitah puasa ka Kangjeng Nabi sareng umatna salasina yauman bilayaliha tak urang mudah-mudahan dibere sehat ku Gusti Allah dibere jag-jag ku Gusti Allah dibere daek urang ibadah ka Gusti Allah sehingga bener-bener urang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dina disyaratkeun puasa teh kieu innallaha ta'ala khalaqal aqla sanyana Gusti Allah ngadamel akal begitu didamel eta akal ku Gusti Allah cak Gusti Allah ya aqlu aqbal akal madep fa aqbala akal madep ka Gusti Allah semoga cak Gusti Allah ya aqlu akal mungkur anjeun akal adbaro mungkur nurut jasa akal cek Gusti Allah ya aqlu man anta wa man ana saha anjeun jeung saha kaula cek akal anta rabbi wa ana abduka dhaif Gusti pangeran abdi ari abdi mah hamba Gusti anu dhaif cek Gusti Allah ya aqlu ma khalaqtu khalqan a'azza minka kaula teu ngadamel makhluk nu leuwih mulia tibatan anjeun sebab anjeun mah geus ngaku jasa begitu ditanya man anta wa man ana anjeun teh ngajawab anta rabbi wa ana abduka dhaif istimewa akal mah nyaho posisi eta akal nyaho tempat eta akal beres yes maneh ku kaula didamel makhluk nu pangmulia-muliana cicing maneh akal bakal diterapkeun di manusia maneh akal yasukeun ka manusia-manusia ne urang ieu aya akalan nyaho posisi akal memang kumaha kitu akal nu sampurna teh nyaho posisi kumaha nyaho posisina mun kopiah dipake di luhur ku akal kan sapatu dipake di dieu di handap hiji waktu sapatu dikahulukeun kopiah dikasukukeun akalan akalan teh geus kitu ngaranna pamajikan ku urang dihormat pamajikan urang ka urang ngahormat akal hiji waktu pamajikan urang ku urang ditoler-toler aya randang ora ku urang dimulyakeun haji kurang akal atau luhur teh teu akal kitu bae terus beres Gusti Allah ngadamel akal summa khalaqallahu nafsa Gusti Allah ngadamel nafsu kuari Waqala lah cak Gusti Allah akbil nafsu mana panjen
falam tujib. Begitu digerokeun si nafsu tali akbili ka dieu maneh. Ka dieu menghadap, tetep bae nafsu ngabuageun bae. Ngabuageun. Eta bahasa hebat ngabuageun. Geus pohara jasa tah ngabageun, jadi gabageun batu geus teu robah saeutik-eutik acan. Ih, atuh cicing bae. Masyaallah. Semoga lah. Tuluy ngomong deui Gusti Allah, aya nafsu akbili ka dieu tetep bae falam tujib ngabuageun bandel teu daek madep ka Gusti Allah jeung teu daek nembalan-nembalan acan. Iyalah nafsu. Ada satu mana di dinya bae tapi ditanya cek Gusti Allah, sumagala lah man anta wa man ana nafsu. Saha anjeun? Saha kaula? Jawab. Faqalat ana wa anta. Tuh kula mah kula, Gusti mah Gusti. Wah, eta kakarak dijieun we geus kos kitu nafsu tah. Geus babagi jeung Gusti Allah teh. Ya Allah, ya Rabbi, ilah nafsu. Namantak fa'adzabaha binari jahannam mi'ata sanatin lantaran kakarak dijieun ge geus buang kawarah nafsu mah. Ku Gusti Allah langsung di ka neraka jahanamkeun 100 tahun digodog ta nafsu teh. Digolotrokeun nafsu 100 tahun di neraka jahanam. Geus digodog 100 tahun, summa akhrajaha kakarak dikaluarkeun eta nafsu. Tanya deui ku Gusti Allah, nafsu, man anta wa man ana? Saha anjeun? Saha kaula? Kakarak pajabat sunya ngajawab bari leuleus, Gusti, anak-anak wa anta. Geus digodog 100 tahun masih anak-anak wa anta kene bae. Ieu bangkawara jasa nafsu mah masyaallah. Pohara jasa teu bisa digodog ku seuneu. Nah, cek Gusti Allah coba dek dilunakeun ieu nafsu teh ye. Summa ja'alaha finaril jumi atas sana. Kuari make seuneu lapar nafsu digodog make seuneuna lain nari jahanam tapi make naril ju kena lapar. Ieu diulah itu diulah, ieu diulah itu diulah, ieu dipegung diantepkeun nafsu teh kena mandiri sorangan bae. Kakarak eta nafsu ngolemprah. Geus cicing bae tungkul bae ta nafsu. Tadina mah tanggah bae. Anak-anak wa anta. Eta nafsu tanggah bae barang di laparan, dibere dahar henteu, dibere nginum henteu nafsu. Ya wewe dibelokeun ku Gusti Allah cicing bae maneh mah maneh bae nafsu coba. Jadi kahayang-kahayang teh aku ari dipuasakeun. Kuari kahayang teh diturutkeun. Kakarak ditanya ku Gusti ya nafsu man anta wa manana. Saha anjeun? Saha kaula? Kakarak fa aqarat cek nafsu inni abduka wa antar rabbu. Kaulah hamba Gusti, Gusti pangeran. Cek Allah teh orenganan maneh mah supaya ngaku ka aing pangeran teh oreng kudu dikosongan beuteung sia nafsu. Geus atuh kuari mah kieu bae lah. Wajaballahu alaihi wasallam bisababi dzalik. Manusa ku aing deuk dititah puasa supaya lunak nafsu nu aya di diri manusa. Gitulah numantak urang titah puasa teh aya nafsu. Geus di jero puasa ieu nafsu urang teh ulah dikepar bae. Ulah dikepar bae, lempang na lebonteng suri geus ngalirik we. Aduh. Ieu nafsu teh aya nafsu. Atuh nafsuna teh rek ngaharep ka Gusti Allah. Di mana-mana buka nya bonteng suri, nya kopi, nya teh manis, nya susu. Atuh begitu tarawih teh daek menghadap. Kereknya nanti taraweh nage, milihannya nanu 11 di mana, oi? Taraweh nu 11 di mana? Tuh di masjid itu, yuk orang tadi tulah di dia mah 20 tilu, apa? Neangan nu 13, neangan nu 11, barang datang ka ditu, ngeusan, geus alhamdulillah. Nafsu gara-gara bonteng suri. Ya karim, masyaallah.